Balak balabar kawat burinyai, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung, dina dinten Senin 14 Februari 2022, ngayakeun acara Poe Medalna, Poe Pemungutan Suara Serentak tahun 2024. Hadir dina eta acara, Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna katut jajarana, Dandim 064 Balai Kejaksaan Agung Bandung, Pupuhu Bawaslu, Tur Polres Bandung katut ondangan sejena. Bupati Dadang Supriyatna mitutur, yen kagiatan eta teh miboga tujuan pikeun nangtukeun poe, tanggal, bulan, jeung tahun, sangkan KPU Kabupaten Bandung aya dina tahapan pilkada sarta sangkan sukses dina ngalaksanakeun nana. Ku kituna KPU geus ngaevaluasi surat-surat suara kalawan rarancang anu hade. Salajuna Bupati Bandung miharep masyarakat bisa mere data anu akurat sakaligus para kapala RT jeung RW, Pemdes jeung pamarentah kacamatan sakabupaten Bandung bisa ngawujudkeun ihwal data-data warga masyarakatna lantaran tanggal 14 Februari 2024 teh dilaksanakan nana pilkada serentak. Dina kasempetan eta, Agus Baroya salaku Ketua KPU Kabupaten Bandung tandes, yen pihakna terus ngupayakeun koordinasi tur konsolidasi jeung pihak-pihak nu aya patalina, sangkan palaksanaan bisa sukses, komo pikeun para fraksi partai mah kudu nyiapkeun parteina ti awal pisan. Sakitu ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat buri nyai nu ngamancanagara, ngabewara.